Nah, si sukses, Wilujeng alun-alun. Cing sukses, cing sukses. Terus Dulu 28 tahun, Nuka 28. sekolah jeung Garete Kiwari nu kahiji. nu jalan anu awalnya nu ahiji. Garete Kiwari Nuka hiji. Nuka hiji. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, kebenaran wargi Anggra Prikitrio. Aduh, cemong kata Wisna. Nya tos Itu alhamdulillah bertepatan jeung acara syukuran pernikahan putrana almarhum. laras pisan putarna almarhum Mang Akeh. Nah, dirayakeun ngelangkalana daretek Calung Garetek anu ka-28 tahun. Oge, terus Garetek Kiwari anu diteraskeun ku simkuring sareng reng-rengan nembe 1 tahun. Garetek Kiwari teh memang aya dua kubu atau Sanes 2 kubu. Jadi calung Garetek senior senior kesepuhan calungna Garetek Kiwari dina mirik pop Sundana gitu. harapan kapayun. Harapan simkuring kapayuna mudah-mudahan langkung seueur acara jobna langkung sehat. Amin. Terutama nama sehat, kompaknya kompak, semakin solid. Walaupun misalkan ada masalah pakai truk ini itu kita bisa bereskan di waktu itu hari itu aja. Pisang kau bener. Iya, jangan sampai memanjang-manjang lah. Oke. Seperti contohnya ini sih, ini rekan saya nih ada Amir Break. Harapan tanya-tanya. Gimana coy? Harapannya ke depan Garetek Kiwari gimana bro? Ulang tahunnya. Apa bete kan ngomongkan gitu. Bete kan ngabas seperkawis ulang tahun atau napi melangkah. Ulang tahun. Harapan. Ulang tahun sak. Garetek Kiwari. Garete Kiwarinya. Bandung. Bandung. Nah. Senal Capit. Nah, tapi Benar. Saya hiji Bandung hiji Senal Capit. Oh, harapan. Harapan. pokona mah sing sarehat, sing Amin. lancarkeun rezekina pokona mah. Amin. Pokona mah sing ulang tahun deui. Nah, nyaho Itu pasti. Ayo man, kade man. Wan, kade sakade. Iya. Anu cicingan ya. Cicingan. Kali-kali tah. Iya salah serius cicingan tara ngomong sekali modal saemer. Kurang gede. Harapanna kumaha? Harapan. Harapan namanya cing langkung solid, cing langkung dajar ka payuna. Amin. Tersangka mana jangan. Senior kita. Mangayan jedag. Kadio. Mangayan jedag. Tong mabok. Nah, iya, Kang Ayan jedag selaku pemain kenangan utos kalintang Iya. tika pengur keneh nya. Kalarasan kana teh nuju melangkala selaku pangrawis calung Garetek pangrawit. Tak eta pangrawit tuh. Nah, abot pangrawis atuh. Harapanna Mang Ayan. Ya cing langkung majeng we. Amin. Dayana sukses ya gitu nya. Amin. Sukses. Sakitu weh. Mohon. Keheula atuh. Masa sok bodong wah. Ai Mang Ayan main kenang di tahun sabaraha di umur sabaraha? Tahun sabarahannya? Banyak kan SD keneh. SD keneh. Kelas 4-an. Kelas 4. Langsung terjun dina calung atau napi dina nu sajen heula? Nu sejen karena ngagongan baheula apa tukang Kawin tahu ngagongan. Dina gong naik kana kenang langsung ngenangan calung. Dugi kayeuna. Ya ayeuna. Pop Sunda ongko. Mantap pokoknya. Dangdut ongko. Pokoknya mantap jiwa lah, Mang Ayan jedag, channelnya Mang Ayan jedag aya. Di Subscribe dong, hilat subscribe, like komennya jeung Amir Black di subscribe-nya. ente tuh. Ya, acan nyeun Ruhyat ge karupna Ruhyat channel. Harapan alhamdulillah ti Mang Ayan. Mudah-mudahan si langkung majeng, langkung sukses, langkung kompak nu paling Amin. utama. Sing sarehat lah pada utamina mah. Sepuh atuh. Siap. Sok antosan. Cahi selaku pangrawit senior
Alhamdulillah bah, nanti kelasan kan menuju ulang tahun. Bagas. Garetek anu ke-28. Mohon. Sarang garetek kiwari alhamdulillahnya. Mohon. Harapan kapayun bah seperti kumaha? Harapan kapayun mah abah teh jalankeun dina seni calung teh geus 28 tahun sareng marolan kali garetek. Taina harapan kanu kapayun geuning abah teh geus sakieu. Tanaga kirang, pangdangu kirang. Oh, manya. Nyami santos ngirangan, ngadangu kana ieu mah, tapi tarik kana DP mah. Geuning tadinya kana DP mah. Kana DP mah tarik. Mie ayam sumpahna ge. Nah, kitu. Utami mah sareng kamera tuh. Terus bah? Utamina pangharapan anu kapayun cing ieu kana noman-noman. Tah. Khusus kulawarga garetek khusus umum kulawarga sadayana sa Jawa Barat. Mangga garat teraraskeun ieu tradisi kusaha deui Mulai kurang. bade dimumulena ieu kesenian seni calung pami sanes ku urang-urang sadayana. Kesenan mahalnya banyak. Oh, awis matak bayaran ge teu langkung 3 ton. Kenapa naon aya apa? Aduh, Bukan ada kan. uang beureum. Oh nya langkung, bang beureum mana ya hargana. Oke, sekedik menarik. Abah Cahi teh mulai terjun dina dunia seni, pelaku seni maksudnya. Laku seni Di tahun sabaraha Abah? abdi mah ngiringan teh di tahun 82. Tahun 82 teh langsung terjun di garetek atau napi di nu sajian heula? Itu. Biasanya tak sekeluarga. Nya aya nu nabeuh kitu gratis. Nya gratis naon tanpa bayar. Ngeureuh. Dugi ka abdi ngadamel boroho 83. Boroho Salapan 83. tilu ngadamel. Eta nu ngadirikeun Abah. Abah pribadi. Tapi nama sih kan nih Boroho eta. Mas teu. Aduh, eta masih tuh. Mas teu. Teh naon berarti? Masih aya henteu. Mohon masih aya henteu. Nalika abdi nuju ngadamel boroho 83 aya rerencangan dongkap ka bumi pangersana Kang Asep Sapaat di Bojong Kunci. Bojong Kunci. Hi. Urang ka ditu cenah Kamang Uung, Kamang Elu, Kamang Kamang Wawan. Loh, cing teh eta mah senior wungkul si abdi teh. Mang Ijo kitu nya Teh Iis. Aya naon? Urang nyeun garetek cenah ayeuna geleyuk. Ah, abdi teh kabita da sidik senior abdi. Anu dibangga-banggakeun ku abdi. Piraku abdi teh hoyong. Nah, ngemplet. Nepi ka dugi ka ayeuna. Di salapan tilu. Sareng saterang abdi mah garetek teh kapungkur teh sareng almarhum. Almarhum. Legend. Legend terakhir Mohon. sareng almarhum Pak Asep Darso. Pak Asep Darso lah eta teh pimpinanana. Pimpinanana. Oh, berarti garetek mah anu gagaduhan gitu. Aya nu gaduhna, terutami ayeuna mah nu gaduhna disangakeun ka Angga Prikitil. Angga Prikitil. Anu neme setahun tadi. Nu cemong tadi. Lain cemong deui goreng kaput teh. Tah kitu aya abah mah sebagai pelaku seni pamirigna abah mah sanes naon-naon. Terus bah, saur abah tadi kanggo nonoman hayu urang takawa calung. Nuhun. Tah, misalkan hoyong belajar calung teh kedah ka mana bah? Atanapi tiasa ka Abah Cahi? Langsung tiasa. Tiasa ka apa? Tiasa abdi ngadamel padepokan. Oh, aya pada pokok? Aya mung sanes padepokan garetek. Maksudnya? Kedah aya non Widi itu sadayana. Ayeuna teh abdi ngadamel padepokanana Gumasep. Gumasep, padepokan nanti. Eta alamatnya di mana? Di Katapang, Kampung Banyusari, Desana Pancakembang, Kampung. Siap. Hatur nuhun, Bah. Sukses terus, sehat selalu. Amin. Oke, kesukuan hiji deui ya. Aya jang peloy. Gua Pele. Ah, iya Mang Pele. Aduh, bahagia pisan. Ada apa? Ini begini. Tadi teh saya lewat ke sini. Oh. Kalasan nuju ulang tahun garetek anu ke-28. Laras. Harapan ti kasepuhan senior Mang Pele seperti kumaha. Nu jantan pangharapan panginten ti sepuh-sepuh. Kawilang sepuh atuh tos 28 tahun. Nah, cenah ngaranna nom keneh. Anu mah anu disebatna teh garetek kiwari. Garetek kiwari. Tah anu jantan pangharapan panginten utamina mah ka generasi muda. Namun bisa. Kudu bisa. Kudu bisa nya. Cinta lah sing deudeuh bisa neruskeun hanca garapan. Amin. Heeh. Rek usaha deui atuh. Nah, Nya Urang Tionghoa. sangkan calung teh
Cek bahasa Kang Yayan mah Ngungklung deui. ngungklung deui. Kan ngungkulung deui. Kan ngungklung deui. Dari resepe atuh urang teh nya. Sok sanajan kumaha oge da minangkana mah urang pemberangkatan teh tidinya nya mah teh nya. Mahal seni tradisi teh geuning. Tapi Mang Pele abdi selaku pengamat gitu nya. Anu ngamati garetek reueus pisan karena ku kakompakanana garetek. Tah eta Kompakan eta. Danten garetek mah aya kalangkunganna teh dibayar teu dibayar tetap semangat. Tetap semangat. Kuncina eta semangat. Eta ngan Lamun pukul misalkan- terus di tukang mah aya. Wajar. 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 Mungku ninggal kaikhlasan mah salut lah. Salut. Salut. Tah kiwari. Nah gitu. Kiwari. Kumaha? Garetek kantun 4-5 genep. Kantun genep Genep deui deui. nya. Saha wae antau isna? Pangersana Abah Pele. Bah Pele, Bah Abah Cahi, Oded. Bah Oded, Abah Oded, Abah Cahi, Abah Abah Cahi. Olen, Abah Wawan, Abah Ijo. Ijo. Tapi teh ka dieu nya. Sanes teu ka dieu. Teu ai Ayeuna teh nitip. Mang Ijo. Bah Cahi teh ieu kanggo bayaranana. Ai Mang Ijo mah teu Aya ngiring. kaprayogian. Mang Ijo Titipkeun ka saha? Titipna ka saha? Ka Mang Yayan, Mang Bayan jedag. Dangukeun heula Mang Ijo mah teu ngiring main ge ai artos mah kedah disangakeun ka bumina. Mang, aya hiji deui nya nu senior teh nya. Nya. Selaku pengrawis teh kade geura? Kade tuh. Hiji deui geura. Kade buruk kudu mere ucapan laki. Nah, Ieu kan tiba heula tiap garetek main aya wae. aya Ieu nu jadi pencinta berat. kawilang penggemar lah. Penggemar. Anjeunna nuju lelengohan bungkujangan duit kaina tos sabar kali nikah anjeunna. 3 kali cenah. Kawin cerai wae tos 3 kali. Da ieu teh Playboy kieu ge. digentos namina. Sancep Jatnaya. Jatnaya. Tiap nu hajat aya. Oh, Jatnaya teh. Sok. Ieu mah nyukeun ucapan ulang tahun, kumaha pangharepanana. Nah, si sukses ya, menunjang ulang tahun. Cing sukses cenah. Cing sukses cenah. Terus Jadi 28 tahun, Nu ka 28. si ala Jeung garetek kiwari nu kahiji. yang jalan anu awalnya nu ahiji. Garetek kiwari nu kahiji. Kahiji. tapi alhamdulillah aya nanti terjemahna aya. Terus. Anu jadi ieu mah pangharapan jang generasi mudana kumaha tah? Nah, Ah, resep lagi. resep ya. Oh, anjeunna mah cenah resep we generasi muda kana calung oge sok sanajan seni tradisi. Nah, terus Tuh. deui Atuh sanajan kitu jadi acan. Lu ngomong. Ngomong naon kumaha we? Sing sarareha. Nah, sing salah lihat, nah, sing Amin amin cing sarehat umur, panjang umur. Amin. sing seudokna, Amin. Dujak. Job. dokna, Ya. Jok naon jok motor? salah Job. bunga. Job. Ya maaf tuh marah-marah aja ganteng. Ya. Terus kumaha? Atos we da abdi ge. Oke. Atur dulu ngomongnya sadayana sing sararehat langkung sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.